Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunia. Sapetos biasa tepang deui sareng tata dan mihaja baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Raja Leutik karya Yosef Iskandar. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Aya meureun kana 2 tahun mah jadi camat teh. Untung aya posisi alus, mun ceuk lain milik-milik teuing mah pasti ditarikana staf. Cek itu cek ieu ge kuring teh jeneng senang. Sahanteuna cenah Raja Leutik. Tapi nu karasa mah boh di mana boh di mendi ge digawe mah riweuh bae. Komo deui kuring nu can boga pengalaman mimpin. Mana horeng antara bangku kuliah jeung lapangan teh rea bedana, rea gesehna. Boga pamajikan karek 2 tahun. Batian hiji nyikalan teh lalaki ngan edas riweuhna. Teu geuning abina masyarakat mah teu cukup ngan kuring wungkul. Pamajikan ge diwajibkeun kudu ilu biung. Daek teu daek, bisa teu bisa, kudu jadi ketua tim penggerak PKK sawilayah kacamatan. Sok watir sakapeung mah, watir ku anak, watir ku pamajikan. Anak di PHP-keun, pamajikan kuarkir kudu ngabina di unggal desa, ngabina ibu-ibuna. Sakapeung sok milu ketempuhan, kudu milu nyusun program sagala. Lain sing ngahinakeun ka pamajikan, heuh da naon dasarna bet kudu ngabina masyarakat sagala. Sedangkeun diri lagi binaeun kuring, dalah kuring pribadi secara jujur binaeun keneh dunungan. Sakapeung mah sok karasa ironis mun pamajikan keur ceramah di hiji desa, komo lebah kumaha carana ngabina rumah tangga nu alus mah katuna diri teh sok narembongan. Jroning hate boro-boro ngabina rumah tangga batur, rumah tangga sorangan ge diajar keneh. Tapi dalah di kumaha da geus kitu kuduna, keun bae ketah da batur mah teu nyahoeun ieu. Ibu-ibu program keluarga berencana teh kedah leres-leres dilaksanakeun. Ngajarangkeun gaduh putra sareng ngirangan gaduh putra eta teh ngarojong pisan kana kahirupan rumah tangga urang. Cek pamajikan capetang pisan bubuhan meunang ngalatih di imah. Tapi jauhna jero hate mah hayang seuri. Kumatera kitu diukur tina umur wae pamajikan teh karak 20 tahun. Ari nu disanghareupanana ibu-ibu nu geus paham kana kehidupan rumah tangga. Meureun kana babasan endog mempatahan hayam. Tapi teu kitu ketah, da kabuktianna mah digarugu. Program keluarga berencana di kecamatan kuring tembong hasilna. Malah kungsi menang pujian sagala tidungan, kapake we cindekna mah. Kasebut kapake lain ngurangan bang baluh tapi kalah nambahan. Ambahan ngabina desa beuki ngalegaan. Bensin mobil inventaris kuring teuing geus beak sabaraha ribu liter balas dipake asruk-asukan ka lembur-lembur. Can jajana ibu-ibu nu kasuk kana tim pamajikan kuring. Heuh da batur moal nyangkaeun kuring teu cukup, kasebut Raja Leutik mah senang. Kuring watir ka pamajikan. Harita teh teu dibarengan inditna jeung papada ibu-ibu deui. Balik jam 10 peuting awakna katempo lungse. Dari datang aribru bae meubeutkeun maneh kana tempat sare. Atuh puguh we si cikal nu meunang bangga mepende teh nyaring bari tuluy mewek. Nepi ka jam 12 peuting upah ngape si cikal da puguh sarena bantut. Ari kuring najan nya ge aya pangabutuh teu wani ujuk ajak nempo sareatna capek kitu mah watir nu aya. Reupe sare bari ngeukepan guguling, keun bae loba keneh waktu cekeng teh ngupahan maneh. Neutup si jikal umurna karak 6 bulan sereset aya hate teh asa digerihan. Watir kasebut lagi orok keneh geus mindeng ditinggal-tinggalkeun. Neangan pembantu zaman kiwari mah hese pisan. Ongkohna deui pisabar heunting waragadna nu aya ge teu mah keneh bae. Piraku kudu unta-enta ka lurah mah era temen. Palias ulah we mun bisa mah karunya anggaran desa teu sabaraha der dicowol ku kuring. Engkena teh lurah nyewol deui ka ditu ka dieu malah teu munasabah loba lurah nu dipikang ewa ku rakyat teh alatan maksakeun maneh hayang nyenangkeun dudunganana. Teu kuring mah teu hayang kitu. Era kana idealisme nu kungsi dipaheutkeun na batin basa kuliah keneh di APDN. Cindek nama sajroning ngabina masyarakat desa, boh kuring boh pamajikan. Dirasa-rasa teh lolobana mah mapagahan diri sorangan, keunana teh ke rumah tangga sorangan. Hirup asa tegung sireureut, muih kawas kincir, rai poe peuting nu karasa antara kariweuh jeung paciweuh. Pamajikan nu meunang ngarbit asakna katempo kapaksa.
asa kamari manehna rumaja keneh, asa kamari katempo keneh ajrag-ajragan dina pesta ulang tahun babaturanana. Nah ayeuna bet loba cakueum jiga nini-nini nu dicandung. Meureun kuring ge moal jauh ti kitu, jiga aki-aki anyar ditinggalkeun maot ku pamajikan. Dina hiji poe Minggu harita teh rada sase. Basa keur mapende si Cika nu geus biasa sare beurang, kareret pamajikan nganeuteub bae, bangun aya picaritaeun tapi asa-asa ngedalkeunana. Kunaon mah mencrong bae, cekeng teh bari tuluy neges-neges beungeut pamajikan. Atuh puguh we manehna rada ngaranjug. Susah ada dicaritakeun kumaha, teu dicaritakeun kumaha. Cek pamajikan bari cengkat tuluy leumpang ka petengahan. Kadeng ngereketna kursi di petengahan. Kuring lalaunan turun tina tempat sare bisi si Cika kabaribinan. Lalaunan leumpang ka petengahan, nyampak pamajikan keur nanggeui gado. Langit ge eueuh tihangan teh runtuh mah, cekeng teh rada ngaheureuyan. Di heurean kitu teh pamajikan ukur ngaleupaskeun pananggeuyna tina gadona. Padahal keur anyar panganten mah ari di heurean kitu teh sok tuluy imut dibarengan ku nyiwit kana cangkeng. Kunaon sih mah betalum kitu. Tos 3 sasi teu karesebat. Tembalna bari alum, kebeg teh. Kutan ngandeg deui. Cilaka. Na teu di kabe atuh mah, cekeng teh keheul. Hilap, tembalna halon. Ambek ka pegung, ongkohna kudu ambek ka saha. Kuring teu salah, pamajikan teu salah rarasaan mah. Heuda salah lebah manahna atuh. Coba we pikir, digawe eukeur, pamajikan sah dikawin. Nah, ari boga anak bet jadi ambek. Meujeuna boga 2 mah. Ngan eta meureun tunji tea setahun hiji. Kuring sajeroning ngantor, sajeroning rapat, sajeroning ngalayanan masyarakat, hate mah teu puguh karuh gegebegan bae. Sabulan ti harita menang surat panggilan ti dunungan di kabupaten. Teu pabupati teh buat baeud, sumawana nembongkeun pamulun nu beda. Biasa-biasa bae dareh deh, someah akuan sakumaha biasa. Malah keukeuh ngajak dahar beurang sagala di pendopo. Tah sabot keur dahar, sabot ngarokok. Pabupati nyarita ngeunaan surat panggilan tea. Kieu nyi, akang ge jadi serba salah. Tapi sanggeus menang keterangan nu eces mati euceuna. Nya kapaksa akang teh ngangkir ayi. Cek pabupati nu sesering namah ngaakangkeun bae ari di luar kantor namah. Rumaos eta ge Kang, malah asa dipopokan. Cekeng teh asa-asa. Geus ieu teu nanaon, urang cokot hikmahna bae. Da dongeng panjang lebarna mah ti nyonya teh geus ditepikeun kabeh ka ceceuna. Akang teu nyalahkeun, uyuhan sakitu ge. Pangawak budak geus bisa dikuah kieu. Ngan pabupati nyaritana teu kebat. Eta mah nyanggakeun kana kawijaksanaan akang bae menawi. Cekeng teh bari tungkul. Haseup rokok nu mulek kana panon mah teu dirasa. Keur nyelemetkeun karir ayi, wayahna ayi bulan hareup mah ditarik ka dieu jadi ajudan akang. Atuh ajudan nu aya ditugaskeun ka wilayah nu tadina dicekal ku ayi tuker. Keun welada lenjeng sasaha papada alma mater ieu. Nya kituna teh mah ngan teuing atuh bingung. Enya ari teu nanaon teh mah kuring teu pati riweuh atuh pamajikan nu keur ngandeg deui jadi sase. Si Cika kaurus nu na jero beuteung keneh kariksa. Ngan eta omongan batur beuh sahengna geunjleungna sakabupaten mah nyaho kabeh. Rek ngomong naon coba kuring, da nya atuh. Kuring pribadi era kahayang mah isuk jaganing geto mun kaparengan ditugaskeun di jadi camat. Ulah we di wilayah nu kungsi dicekal ku kuring mah. Era ku masyarakatna. Meureun mun alamprok deui teh. Tah eta cenah camat ajug teh. Nu teu ngeunah mah tegoran ti sospol manitog mal pisan pokna ge. Ari kabeureuyan mah taraku tulang munding. Mun teu inget kana jabatan mah dipabuk tah sospol teh. Nah asana teh kuteung teuingeun teuing. Na anak aing na jero beuteung pamajikan teh direkan cucuk. Kilang bareng upahan mah. Keun ingkeun hiji mangsa aing jadi gubernur dipecat sia ku aing. Henteu ari pok mah narimakeun we sadaya-daya. Sadatangna ka imah naon nu karandapan kabeh dicaritakeun. Saeutik ge eueuh nyabit-nyabit ngeunaan katalinguhan pamajikan. Mamah nu salah mah pa, cek pamajikan bari ngaheruk.
Mamah teu salah, papa teu salah, tapi urang cokot hikmahna we. Urang tarimakeun kepercayaan ti Gusti Allah nu nitipkeun budak nu kadua ka urang. Cekeng teh bari ngusapan beuteung pamajikan nu geus ngandeg 5 bulan. Cak baraya duy ka dieu dongeng Sunda anu judulna Raja Leutik karya Yosef Iskandar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Darmi Haja pamit, permios.